Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmang Dina Mara. Kumasa dina daramang wargi pamugi bae sarehat nyawa. Sehat jasmanina, sehat rohanina, digambilkeun rezekina oge ditebikeun balaina. Aya dina lindunganna tanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pisin kuring siang kalian wengi. Wargi anu mikaresep kana dongeng Sunda garapan Simkuring Dina Mara anu parantu siap-siap anu gaginya bade ngadongkeun dongeng Sunda dina judul ngadu teluh teh ieu. Ngadu teluh karangan Kilik Sabagian nu ka-28 warginya. Sadayana teh mangrupikeun dongeng wargi sadayana nya daya hubungan sareng wargi sadayana gitunya. Da begituna bisa anu nami kasobat dieu nya ulah kira ngapunten pina teh mah karesan wungkulnya wargi karesan namina gitu tah. Janten teh sami sareng wargi daya mah dina dongeng teh. Tah wargi carios ngadu teluh bagian nu ka-28. Urang nyarioskeun harita Astam jeung bojona Nyi Samah. Oge parantos aya di bumi Nabi Sumini malihan dianggap keluarga mari sirahlah oge harita hormat pisan kitu ka Astam ka caroge Nabi Samah. Da kumaha jeung nai carita mangga udi jeung ngadongkeun bae etang-etang landung pangbeberahmana. Wayahna panguruskeun anak bibi bere salin bere dahar pekadinya dalahar adi geus asak sang mumah bibi anteuran ka dieu bibi ge hayang dahar ngariung tapi suku nyeri keneh mangga bi upami palai ngariung urang di dieu we tuangna da cekap kanggo opatan mah Kitu cenah ceuk Nyi Samah harita. heug kumaha hidep we eta mah. Aduh punten wargi. Geus kitu mah terus harita Nyi Samah teh nyayagikeun ka daharan. Dibawa ka kamar Bi Sumini. Sanggeus rengse bantuan heula sirahla neangan baju keur salina. Geus kitu berak dalahar balake cerakan asa nikmat karasana. Bi Sumini bunga Astam jeung Nyi Samah nya kitu keneh. Dunya asa ngalegaan yang hareupan benten pangharepan tarembong deui ka susah ngadadak leungit gede hate bunga manahna. Wargi satuluina Astam jeung Nyi Samah teh tetep tumetep di imah Bi Sumini. Nyatana dianggap kula warga pribadi jeung sirahna geus teu asa jeung jiga. Atuh Astam jeung Nyi Samah ge geus teu asa-asa deui digawe teu kagok ngurus itu ieu geus teu kudu diituh eta hideung sorangan. Ari Astam unggal isuk teh miara Bi Sumini nu tatu di ubaran tulang nu retak oge dielapan ku Cihaneut unggal isuk jeung sore. Tetela teu mubadir usahana teh. Nincak kana poe kalima Bi Sumini geus bisa leuleumpangan di jero imah. Jadi geus teu nyeri cenah. Ngan kari leuleusna ngan Astam peureum keneh pok ngomong. Bi, saena mah ulah waka diangom apa bi lah. Engke pamito sae pisan. Margi numutkeun embutan abdi mah tulang anu remek teh teu acan aya kakiatan bi. Neme nanteh neme rarapet deui kitu ceuk Astam. Aduh punten warginya aya we ieu batuk. Tapi da geus teu nyeri jang kari leuleusna bungkul jeuleungeun deui aduh teu nyeri teu pegel teu atel-atel acan jang cager meureun ieu mah ieu. Cik Bi Sumini bangun ka sida atohna. Nya nuhun pamileres mah. Neng saena mah ulah rusuh teuing dianggo lah kada sina kuat pisan bi. Kitu ceuk Astam deui. Nya heug atuh jang. Tapi ka mana sirahla asa can katemong ku bibi. Nuju ka warung sarengkeun bojo bade beberes saurna. Miceunaan beling, miceunaan runtas, sareng naon we lah da parajugi diberesan.
Syukur ari hideng mah. Bibi teh beuki gede we kahutangan budi ku Ujang jeung Nisa mah. Kudu kumaha atuh malesna. Sabab geus teu kaitung teu kabilang. Kitu ceuk Bisumini kasida tumari mana kana jasa-jasa Astam jeung Nisa mah. Ih ari bibi. Upami leres bade ngaku anak abi, teu kedah kagungan emutan kitu. Na aya anak jeung indung sok baritungan soal kahadean. Banteu aya eta mah bi, ceuk Astam. Nya bener Jang. Anak jeung indung matara aya balitungan Jang. Bibi teh jadi ingat ya teh. Kana batu anu sok dikeuman dina baskom. Eta teh batu naon menang ti mana deui? Ceuk Bisumini mengkolkeun obrolan, bet inget kana batu milik Astam. Batu panimu di sisi laut, basa abdi keur ngalalana. Nah, geuning make ngalalana. Kumari lakon Ujang teh anu sanyana. Nah moal ngarep-ngarep indung jeung bapa. Bantos disangemkeun. Abdi manunggelis bi, teu indung teu bapa, teu dulur teu baraya. Pun bojo sarua kitu nunggelis patu lalis, geus teu sanak teu kadang. Jadi pangna ngalalana abdi teh gaduh cita-cita kitu. Hayang patepung jeung hiji guru anu bisa masihan ilmu ka abdi. Tapi duikeun kadanget ieu can aya anu kapendak kala menak batu sisi laut. Basa abdi keur sare dina karang. Kitu ceuk Astam. Oh, ku tante kitu hanya kal bibi teh bisa mantuan. Teu bisa nulungan. Tapi mun Ujang betah manggeus we ulah ka mana-mana. Cicing di dieu jeung bibi. Ulah incah balilahan. Nya mugi-mugi we sing ngajodoh. Sing kapendak milik abdi di dieu. Tembal Astam harita. Wargi barang keur gunem catur kitu. Jol aya hiji lalaki datang, langsung ngahadep ka Bisumini, gewat ditanya, da bisa aya kaperluan nu penting. Aya naon Ujang? Katenjon aku bibi samurusuh geuning. Bari dipencerong bakat ku panasaran, Astam ge neuteub ka eta semah. Bi abdi teh mendak wartos, di dieu aya nu tiasa ngalandongan cenah. Mawi abdi nepangan ieu teh bade munu tulung. Itu pun bapa geubis sampai anana potong. Ceuk eta semah langsung kana tujuanana. Teu malah pagedang geula. Nya pugu Bisumini reuwas sebab di imanat aya dukun aya tabib. Nah, ada di dia mata aya nu bisa ngubaran. Lain nyawa di mana make los ka dieu Jang? Bisumini mencerong deui harita ka semah. Aya nu ngawartosan bida bibi ge saurna teh anu remek tulang sampeanana tos sae saurna teh. Da kumari kitu disuunkeun si piwelasna we mugi aluntur manah keur sanulungan kapun bapa margi ka saha deui abdi nyungkeun tulung atuh. Ceuk eta semah daria naker. Nya pugu Bisumini beuki bingung na kumaha mutuskeunana. Nya teu loba omong diret ka Astam nu ti tadi ngabandungan. Nu dideret surti pok ngomong kalayan tenang. Bi, kasauran bibi teh leres. Di dieu mah teu aya anu pura ngalandongan. Nanging teu aya lepatna upami urang ngalongoke anu cilaka. Etang-etang ngiring bela sungkawa ieu mah. Permios abdi bade nepang anu cilaka, etang-etang ngalalemu manahna. Kitu ceuk Astam. Nyajung wae Jang, heueuh bener tempo ka ditu. Najan teh bisa ngubaran ge. Atuh nempo-nempo nya nembongkeun rasa duduluran. Da ku bibi ge rabul we anu ngaralongok nya ka bibi ge rabul geuning anu ngaralongok mah ka dieu. Ceuk Bisumini harita nya tujuan kana paniatan Astam. Nya nuhun atuh bi, permios. Nya jig. Ta geuning Jang anak bibi rek nempo. Sugane aya milikna 6 barengan sakalian. Ceuk Bisumini terus neuteub deui ka semah. Nuhun bi, permios atuh abdi teu lami ngadeuheus
Bral diandung pangdunga ku bibinya. Tetalangke wargi Astam harita nuturkeun ka eta semah. Ngajuk ka imah nu cilaka tea. Malah teu kungsila oge jog anjog kasampak teh nyawe geus loba batur. Malahan mah aya nu ceurik ngabangingik nyeung ceurika nu cilaka. Sabab detela tatuna pikawatireun sukuna potong tulang. Nya barang jol Astam jeung anak anu cilaka tea jep nu cerik terepeh. Malah manusia jen oge jempe ge kalita Astam teh diu yang haripan hiji kolot nu ngalungsar teu empes-empes kapaehan tina awahing ku nyeri meureum. Tak ieu pun bapa teh mangaparios teu sampean eta anu potong tulangna teh. Ceuk anakna bari nunjuk kana suku bapana. Atuh Astam teh rada maremir sabab sidik pisan diandelkeun. Mangkaning da manehna lain dukun, lain tabib, lain bengkel, tapi najan bari jeung kitu ge hate panteng kayakinan. Yen manusia mah ngan ukur jadi cukang lantaran. Da anu nyageurkeun nama angin Allah nu Maha Kawasa, Pangeran nu Maha Kawasa teh. Saleresna abdi teh teu tiasa nanaon ieu teh. Naing ari nulungan mahoyong, etang-etang tawis ngiring sungkawa kanu cilaka. Punna tunyungkeun cai haneut dina baskom. Ceuk Astam kalayan tenang. Pribumi mani giat harita duaan ngojengkang ka pawon, nyuk cai haneut dina saeng. Tekung silila gisor sabaskom gede disodorkeun ka haripeun Astam. Ari Astam ngodog saku ku siwal ngabijlikeun batu anu jiga endog puyuh teh. Brus dikana caikeun. Geus kitu mah cai teh dirampah heula, bisi panas teuing. Tapi teteh lambejeuna atuh terus harita diusapkeun kana suku nu gering dibarung ku ngadoa dina jero hatena. Wargi sadayana nu narempo teh harita carolohok. Nenjo pasang petana Astam dina nulungan nu cilaka. Sabaraha kali ngulaskeun cai panas kana suku anu gering. Kitu jeung kitu we nepi ka baseuh. Geus kitu Astam nyarita ka anakna. Jang, ieu mah kedah 2 atanapi 3 kali ngurut. Dileukeunane unggal dinten. Jadi sadinten teh paling sakedik 2 kali. Enjing sareng sore. Ngalangkung sae upami ditamih ke tengah dinten. Kumaha carana nya? Ceuk anakna dariakna. Sayogikeun cai asak cara ayeuna tambih kulap nu bersih. Keun unggal waktos ku akang bade dilongok ka dieu. Singleukeun ulah bosenan nya. Ceuk Astam deui. Mangga-manggakeun ku abdi bade sayogikeun sadinten 3 kali. Tah kitu nya. Kadewe ulah sina seueur usik. Bilih robih deui kitu tah. Supados setep mah urang bungkus heula nya geurah nyungkeun lamakna. Nu di imah harita harideng neangan lamak bersih keur ngabuntel suku adu gering teh. Sanggeus hayagi terus dibeungkeut kalayan ati-ati maksudna tulang nu potong supaya ulah robah deui. Wargi sadayana geus kitu mah harita Astam teh balik heula ka imah sarta janji rek nempoan sapoe 3 kali. Nyata isuk-isuk tengah poe jeung pasel sore. Wargi sadayana masih ngadangkeun dongeng Sunda dina YouTube-nya wargi. Ya dongeng Sunda sakumaha biasa dina YouTube dina channel @Mangdina Mara. Atuh ka wargi sadayana anu mikaresep kana ieu dongeng. Boh anu caketna anu tebihna warginya boh istri pameget. Nah kasadayana wilujeng ngadangkeun wae wargi etang-etang landung pangwarahmana nya sausana we mangrupi dongeng ge tiasa ngahibur mana anu disungkawa mah. Kitu wargi sadayana manawi gitu. Tahu gitu na wargi sadayana ulah hilap deui
subscribe nanya, oke, like and share na, bunyi lonceng na gitu tak, diantos pisan ke wargi sadayana. Oke, hapuntennya wargi sadayanya itu buku teh, pilih itu cetakan rada girang iya, sarang parantos karohok wargi, diantau isnata, ohok ya, suek. Terus lami teuing gitu bukunya wargi sadayana. Jadi Bang Dina lagi baca teh rada garap gitulah. Ulah kira-kira hapunten ka sadayananya. Mangga ayeuna mah urang lajengkeun di wargi serius ngadu teluh karangan hilik saya bagian ke-28 wilujeng ngadangkeun ka sadayana tang Landung pang beberahmana. Barang datang ka imahna geus nyampak sirahla jeung sama. Karak balik tas di warung. Bisumini keur diuk dina kursi bari ngararasakeun nikmat nasi kopi panas. Tangeuning akang sumping, kumanu cilaka teh Kang? Ceuk ni sama ngabagiakeun ku pertanyaan. Astam diuk heula geus kitu kakara ngajawab. Nyaan cilaka naparna. Tulang suku potong jigana lain bantrak-bantrakeun eta. Lamun kurang-kurangna milik mah moal bisa waras deui. Sabab suku budak jeung suku kolot mah beda. Tapi najan kitu ge da pangeran mah maha kawasa. Sugan we aya keneh milikna sing bisa cager di sabihara-bihari. Manusia mangan diwenangkeun ikhtiar, teu bisa nyageurkeun manusia mah. Kitu ceuk Astam. Semuhun kitu moga-moga we atuh sing enggal damang deui. Tapi na kumaha kira-kira na Akang teh sanggem tah ngalandongan. Margi anu saladasna mah di lembur teh gujrun di kota ear beja semebar magarkeun teh Akang tiasa ngalandongan. Ceuk ni sama nu karak balik ti warung. Meureun ngadenge obrolan jalma ngeunaan salakina. Nasaha anu mimitina nyebarkeun beja. Pan Akang mah teu bisa nanaon Akang mah. Ceuk Astam heraneun. Mang Dai meureun bebeja ka batur dume eta bibi ge tah sampeanana sae deui turta ukur dina waktu nu 3 dinten kaopatna tiasa papah deui. Pan ieu teh ceuk batur mah hebat cenah. Sabab potong tulang mah lain tatu enteng-enteng. Oh gitu. Nya atuh Mang Dai teh nyanyahoanan teuing nya. Astam ngarasa hanjulu ku omongan Mang Dai anu janji bae dina cacarita. Jang Astam, kenae teu kudu jadi pikir. Malah bibi ge milu reueusan nya mah. Sabab nyaan bibi ge henteu ngaharapkeun cager tereh-tereh. Malah ku bibi geus kabayangkeun bakal make itek leumpang teh. Da suku geus caca di hiji. Tapi nyatana geuning karak nincak poe kaopat. Bibi geus bisa nangtung ajeg. Pan ieu teh hebat eta. Kitu ceuk Bisumini milu nimbrung. Astam harita wargi ngan saukur narik napas. Manehna mikir jeroning ati. Naka bisa ti mana? Da manehna mah teu rumasa ngulik ilmu kitu. Teu kungsi diajar ngomean tulang potong. Ngan ras inget kana impian basa dina karang teh. Inget kana omongan si Aki anu mere batu. Kang, bade ngaleueut si kopi? Ceuk ni sama meyarkeun lamunan. Nya sok atuh. Akang hayang akang ge kopi. Ceuk Astam bari ngareret. Leos ni sama ka pawon rek nyuci kopi. Ari sirahla galecok ngobrol jeung indungna nyaritakeun omongan batur yen nyaan loba nu nyaritakeun. Yen Astam teh boga ilmu matih cenah bisa ngubara nu potong tulang. Ari Bisumini nyerenge seuri atena bungah jeung bagja. Tapi Astam mas tengah bingung bisi rabul nu menta tulung. Mangkaning manehna teu boga elmuna ukur di lapan ku cai haneu teh. Atuh geus kitu sor ci kopi panas geek ni samah niuk terus nyarita deui. Kang, warung tos beres, tos bersih, sareng rapi. Kumaha pami urang reuyeeh diajar dagang neraskeun hanca bibi.
hawatos we ka bibi seueur barang nu mubah kapiceun. Modal seep tacan kagantian. Ceuk Nyi Sama harita usul rek diajar dagang. Inya syukur ari aya kahayang menyai. Kayang nyai kitu mah. Memang kudu ikhtiar jelema manya, tapi kumaha ta pamendak bibi ya bi? Nah, bade ngawidian upami warung diteraskeun ku abdi sareng pun bojo tah. Astam ngareret ka bisem ini. Ih ujang, bibi mah bunga he nu aya. Heeh, sepek ari araya kahayang mah. Tuluykeun ca bibi. Sugan jeung sugan ari ujang nu nyekel nama aya dina kamajuan. Utamana anu jarajan teh sing balenar mayarna. Anu nganyuk sing buru-buru naur, ulah tinggal leos bari teu beugu hitunganana. Satuju banget, satuju bibi mah. Prak jalankeun kuduaan. Sabab bibi mah memang geus hoream nya. Talina ge dadangangan teh hayang nambah-nambah penghasilan. Ari pek kalah marabantu kang ngaranyuk geuning. Pek gedean kadinya. Tambahan modalna sakalian buka ceng-cerengan bibi. Alus-alus tempatna bebenah sing rapi supaya naon teh anu rek meuli teh kataji. Kitu cenah ceuk Bisumini harita teh. Satujueun pisan kana kahayang Nyi Sama. Nya nuhun atuh ari kitu mah bi. Keun isukan merek dikeureuh lah ku abdi. Gam gawe sing aya mangfaatna, sing aya dina kamajuan. Ceuk Astam bari pinuh ku pangharepan. Nuhun atuh abdi ge bingah ari kitu mah. Sabari cicing wae di imah mah teu puguh geuning. Asa teu boga cabak. Pan ari bari usaha mah naon kabang berangkeun bari ngadatangkeun hasil. Ceuk Nyi Sama harita marahmai bungaheun meunang idin kitu teh. Wargi sadayana kacaturkeun harita isukna. Disubuhkeun geus digarawe. Malah sirah lagi jadi daekan eta budak teh. Bantuan ka Nyi Sama disubuhkeun. Terus mantuan akut-akut ka warung getol teu neulih kana kacape. Kitu deui Astam da manehna ge boga tanggung jawab gede. Rumasa jadi lalaki anu kudu leuwih segut jeung sumanget pikeun neangan pangupajiwa. Ngan samame ka warung Astam manyumponan janji heula nyatana nempo anu potong suku tea diurut sabiasana. Geus kitu ditinggalkeun mulu ka warung. Tengah poe diteang deui, pasel sore ditempo deui da jangjina ge sapoe 3 kali. Ayeuna urang caturkeun deui Nyi Sama wargi. Anu geus prak ngamimitian muka warung nuluykeun tapak lacakna Bisumini. Mimitina mah dagangan teh kurat karet dengan ukur ngajalankeun heula nu aya. Tapi kalahkeun ku dilikeunnan mah rai poe teh beuki nambahan. Beuki euyeup sarta anu jajana ngalobaan. Mana komo sabada ditambah modal ku Bisumini di warung teh regreg lengkep sagala aya. Heuleut saminggu ti harita warung Nyi Sama teh geus bisa mapakan warung batur anu teu jauh ti dinya. Anu jajan telat, anu ngadon dahar, anu ngadon nginum jeung sajabana teu oleh pagelak-gelak. Kocapkeun harita dina hiji poe Nyi Sama jeung Astam keur pakpikpak ngaladangan anu jajan. Terojol hiji lalaki ngora keneh hari weuseus ka Astam. Kang, Bapak geus sagur, Bapak geus jag-jag, geus bisaeun leumpang. Cenah mani norostos bangun rusuh. Nya puguh nu keur jarajan teh ting polohok. Mencerong bae ka eta jajaka, ari Astam pok nanya. Saha nu cager teh jang si Abah? Muhun nu dilandongan ku akang. Ayeuna tos tiasa ngadeg, tiasa mapah. Ceuk eta jajaka bari pepetang. Nya kunaon? Nya kunaon tadina eta teh ujang? Bapa teh. Cenah ceuk hiji kolot harita nanya. Anu diuk di pojok bari udud padudan.
Beteungna Namru budayut jaba karek bieu tas dahar maningali I apan potong sukuna waktu ragrag teh nya dilandongan ku Kang Astam berkah jero saminggu teh jag-jag deui kitu tabah ceuk si Jajaka bari ngacungkeun jempolna Astama colohok we ngadenge kitu teh oh kitu na bener eta ujang sok tutulung kitu si Abah ngarenet ka Astam anu nangtung bari nyekelan piring ari nulungan mah kawajiban sadayana bah nanging ari nyageurkeun nu potong tulang mah teu tiasa abdi teh Astam tetep pemandapan teu rumasa boga pangabisa ih kahar ti ku Abah ge kahar eta mun aya nu menta tulung rek ditulungan atawa moal ceuk si Abah jiga nu hayang jelas hayang tandes tur daria nyatang tos ditulungan ari kadada kaduga ku abdi mah lain jang sanyana mah Abah teh teu boga kasusah jang boga incu geus sabulan ieu teh teu bisa ngelempang jang dukuna oge maksudnya dukuna sukuna oge duanana teh leuleus jadi teu bisa dipake lempang teuing kunaon mimitina mah nganu inget teh 2 tahun ka tukang kungsi eta budak teh gering panas yang tapi aneh ayeuna teh jadi kitu eta teh lumpuh we meureun kasebutna teh da teu bisa lempang atuh jadi susah Abah teh geus ku itu geus ku ieu daya pisan dapakna cik atuh tulungan jang kumaha carana keun ulah sieun pamulang tarimana mah engke mun geus jager ceuk si Abah dari anaker tah leres Kang oge leres Abah Kakang Astam we lah hebat lah pun Bapak ge ngan saminggu cager bisu mini ngan 5 dinten jag-jag deui cik Jajaka nu tadi bari papata terus ngacungkeun jempol kituna bari nunjuk ka Astam anu keur jarajan unggut-unggutan sarta ngarti meureun jeung beki yakin beja teh yen bener Astam teh bisa tutulung syukur Abah gerek menta tulung ye ka Jang Astam kumaha ieu sanggup ujang ceuk si Abah mani keukeuh hayang menta tulung ka Astam aduh Bah saresna mah abdi teh isin margi teu rumasa gaduh pangabisa nanging ari Abah percanten mah kanu Maha Kawasa sarta naon teh kapercantenan eta teh beuleud pisan dibarung ku kayakinan nya urang cobian we atuh cobi atuh candak maksa teh ka dieu urang tarekahan da mugi-mugi eta naon teh kapercantenan Abah teh janten sabab kitu tah kana lungsurna pitulung ti Allah anu Maha Kawasa margi ari abdi mangan dharma metakeun akal tarekah Bah ukur jadi cukang lantaran ibarat sasak mentaskeun aya kahayang atuh waktosna wargi sadayana teu nyekapannya rupina dicekapeundikeun ka dieu heula yeuh dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian anu ka-28 ieu dongeng Sunda wargi sadayana sakomo biasa tiasa ditinggali dina YouTube-nya dina channel Mang Dina Mara kugituna ka wargi sadayana sok sanaos ieu mangarupikeun dongeng Sunda pamugi bae sing tiasa ngajantenkeun landong pangmabrahmana tanapi landong nyalayakeun mana oge pamugi katampi kalian kabingaan hiburan ieu nya wargi kugituna sakali deui Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun ku paratosanana
wilujeng baturai insyaallah anjing dina waktosnya anu sami mugi urang sadaya tiasa ditepangdaungkeun deui. Atur nuhun keparatosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.